Orang Sunda lamun ngomong teuing kunaon lamun manggih kalimat anu aya huruf B atau D di tengah-tengah eta sok dileungitkeun. I don't know teuing kunaon. Contohna Kagebenshin no jutsu. Arsenal urang di mana nya? Senal. Kok eta hanapeun MR? MR. Teu aya mah teh. Buruan tuh pernah ke Bandung. Bandung. Arek ka Lembang teh lain. Lemang. Heeh, Mang. Ada rek mani heula nya. Mani. Tuh anukna. Anuk. Tapi pamesakeun Pinangnya ka warung. Pinang. Pinang naon, Mang? Pinang Bandung lain. Baneng. Heeh, jeung enog we nya. Enog. Siap, Mang. Kayak ada kehanap meulina nya. Hanap. Itu ban motor itu tamal heula juga. Tamal. Heeh, rek sekalian beli senok. Senok. Senok naon? Senok temok. Temok. Jeung naon senok temok? Yang nyeun kanang, Mang. Kanang. Kanang naon? Kanang doma lin. Doma. Lain. Kanang muning. Muning. Anjir, giningnya orang bisa jadi dua gitu. Gining. Selain huruf D jeung B anu sok dileungitkeun di tengah-tengah, orang Sunda boga kebiasaan. Orang Sunda mah boga kebiasaan. Sok ngaleungitkeun, lain sok ngaleungitkeun. Sok ngaganti huruf J jadi huruf Y. Lamun aya di tengah-tengah. Teuing kunaon? Teuing naon nu dirasa? Contohna, Kagebenshin no jutsu. ningali urang mah sebelahnya baju halus teu? Balanya. Oh, paling ge mana emang menang nganyuk. Nganyuk. Naon ieu mah menang meuli jeung emak di Cianjur. Cianyur. Oh, sugan teh ti Ciranyang. Ciranyang. Ah, naon Ciranyang mah tadi ge enying-enying. Enying. Banjir. Banyir. Naon banjir? Kan Ciranyang mah seueur tanyakan. Tanyakan. Seueur mah nu dagang sinyang. Sinyang. Anjing. Anjing. Tong unyang anjing atuh maneh teh. Onyok sia. Tonyok. Meh panjang tak beungeut. Panjang. Yo, pokoknya sakit heula ti urangnya. Kurang langkungna punten pisan karena kurang sorangan kurang nganalkeun Tri Padungkul. Terima kasih. Sampurasun urip Sunda. Salam Sunda sampurasun. Pokoknya tong poho like, comment, share and subscribe-nya. Aduh. Yow.